Begal. Jama teh kalah lompat. Pugu urang rek nawarkeun arit sugan bae dibeli. Teu boga duit teh. Teuing. Kunaon, Bah? Yeun cara pe gitu? Aing capek. Udah begal. Gimana? Kakak apa lain? Oh, kakak apa urang? Kebenaran, Kay. Aing pangala kedua kan dia yang aus. Di poin ya dah. Mana saparot nyawa. Oke lah, sang pangalakan itu. Gawat Kay aing ada kuat haus ya aing itu. Gandeng, pan ieu keur ngalah, ieu keur naik. Oh, gawat lah. Yo, menang hiji. Oh, sok, bawa ka dieu. Lah. Yo, geus menang tah, sok kalah. Sek. Aing sekalian mesin mau bedogan ke teman anak teu bisa aing mah mulai bedogan mah. Mulah ka apa gitu bisa-bisa acan. Yo, kieu carana. Aki upisan pangabelul. Ayo, karok bisa. Yo, kieu tah. Carana aing aus ya tuh ngoronyos bae ngoronyos. Nahoan teh? Aus ya. Tah, kieu carana. No. Nah dibikin kusia kawan aing mau usage aing. Pan aing mah nyontohan jurig. Sapa ada tahu aku naon nyirit di mana aku ladut. Jadi gila be aing mah da. Mon. Ngomong naon tadi mana? Neneknya. Pantai tasih ya. Oh, berarti manehnya. Tak. Anjing, ieu mah aing deui nu keuna. Anjing sakala sia ayeuna kalian ya. Anjing udah. Tok mantok. Tah, naik usia. Aing yo. Oke. Karunya nya jadi orang buta. Bantuan atuh. Wah, anjing. Mun awe gelis mah daek kayak nulungan. Ulah kitu, Keng. Ayo tolong mah ulah sebelah pilih. Nah, eta maneh teh. Ayo deh. No. Enak oge nya jadi jama buta. Maksudna maneh hayang buta. Yo, colok urang. Maksudna pura-pura buta, Pin. Tapi da aing mah salut euy ka awewe eta. Geus geulis, daek kemantuan deui. Urang aya ide, Pin. Cenah maneh idena geus beak. Nah, nyolongnya ti urang. Jadi ide mana ditenun di mana? Oh, pugu aing ge. Ieu teh saya anu gila apa maneh anu burung? Maneh deh eta pake pura-pura buta. Aing deh daek udah maturan maneh. Oke. Jadi anu burung teh saha ieu? Urang apa maneh menurut maneh teh? Oke. Bala tuh goblok. Da maneh teh pura-pura buta. Lain budeg. Kulis-kulis urusan perasaan goblok teh. Mau bantuan lah ieu jama buta. Ya, doakeun Abah. Sing meunang anu ngora, nyaon pamajikan anu ngora.
2.000. Nih hayang didoakeun pamajikan nu alus. Tah tambahan ku aing 5.000 ya. Engke doakeun aing, abi anu mentaskeun tak hareup. Saya tadi buka aing. Pura-pura buta. Ngapa geus ku aing ke polisi? Damai. Damai. Naon ya 100.000? Kurang. Sia. Dasar. Ya, kosong tah. Merasnya ke orang buta. Enten teh urang mah penipu teh. Urang nempo tuh ti ditu tadi. Urang bawa ya ke polisi ya. Polisi. Nah, bagi dua bae. Boleh. Naon bagi 3. Daek dilaporkeun ku aing ke polisi 2an tah, pemerasan. Ayo nya, damai ya namanya anjing nya. Damai ya. Abah kidit yo. Hah, lumayan menang 100. Lumayannya cepet. Ayan. Tinggal hiji. Tadi mah 3 sih aja cokot ku manehnya. Ya mah ada duit si bapak tadi. Nah. Anu 3 di. Tenang. Urang dijelaskeun alaunan. Tadi duit maneh aya sabaraha? 3. 3 pas datang si bapak ieu. Eret. Pas datang urang Menang hiji. tuh bersyukur. Lumayannya. Lumayan. Nyesal aing ngapin lah jadi pura-pura ieu buta. Seberangkeun ku awewe gelis henteu, rugi 200 heueuh. Rugi ieu pan menang eta 100. Nya. Itu bersyukurnya. Bersyukur. Geus nya urang atuh nya. Heeh. Bersyukur ya. Heeh. Ka mana, Bah? Ka Serang, abah mah ka Serang. Ka Serang? Jalan kaki, Bah? Jalan kaki. Oh, ka Serang jalan kaki. Jauh panannya. Ayo balik. Yuk. Itu si zaman tadi kernaon. Naon? Tuh tempat daa. Jama itu kernaon. Oh, jangan tahu ngejeblak otaknya, Neng. Jeplak naon. Bedok. Oh, pantesan mah cuma kayak gitu.